Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi wa bi ijazatihi. Asani ghuslul wajhi. Asani ari anu kaduana ghuslul wajhi eta ngumbah larai. Neraskeun kana bahasa dina pirang-pirang hukum farduna wudu anu mana sadayana farduna wudu aya genep anu mana insyaallah dina ieu saah tarusan bini bade ngaguar kana bagian anu kadua dina pirang-pirang farduna wudu anu genep tea nu kaduana adalah ghuslul wajhi. Artosna ghuslul wajhi pamicek luguhna adalah ngumbah larai, ngumbah beungeut atanapi ngumbah pameunteut pami bahasa lemesna. Sateuacan timbulna kana hukumna ngumbahna kana eta wajhun larai teh kacida peryogina pisan penting kasakur-sakur jalmi nu tumandang rek ngabasuh kana eta wajhun maka kedah terang heula. Terang kana naon? Terang kana anu disebatna haddul wajhi. Hartosna pirang-pirang batasna eta wajah larai. Di mana batasna eta larai? Bilihkeun nalika eta jalmi wudu bade istri atanapi pameget. Gue wudu nya dikumbah beungeutna mah. Tapi nurutkeun hukum syara'na hukum fiqhiyah eta jalmi teh wuduna bilih teu kakeunaan kusah. Hartosna teh janten teu sah we wuduna. Nalika teu sah wuduna atuh kantenan dina netepana ge teu sah. Batasna haddul wajhi dina syarahna wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi pami ayeuna di luhur di dieu batasna wajah ma baina manabiti sya'ri ra'sihi nyata di antara pirang-pirang tempat jadi buukna eta jalmi berarti ti dieu secara galibna pameget ti dieu galibna janten rambut. Nah, di luhur mana ayeuna ti pali handap batasna wajah ti handap wa tahta muntaha lihyatihi hartosna handapeun tungtung gadona eta jalmi di dieu tungtung gado batasna wajah ti dieu ari ka dieu mah sanes wajah naon disebatna teh beuheung panyambung naon nah ieu berarti ka dieu tungtungna pami ti gigir berarti kenca atanapi katuhu dina syarahna wa ma baina udzunaihi nyata pirang-pirang antara anu aya dua cepilna eta si jalmi ti dieu. Tah dua pepentil cepilna ieu di luhur tempat jadi galib buukna eta jalmi ti dieu di gigir nepi ka dua pentil ceulina eta jalmi di handap nepi ka tungtung gadona eta jalmi ieu adalah nu disebat tembe
haddul wajhi hartosna teh batesna eta larai pamenteut. Dina tata cara kaifiyah ngumbahna eta wajah atanapi larai beungeut pamenteut mana pas nalika cai ngocor tina keran kana panangan cor pami tina keran nah berarti ti dieu pami nyandakna ti luhur pasna tek had batas wajah ti dieu halesna galibna lat saparantosna ngucur namanya gitukeun diusapkeun nah halesna sok sanaosa nu sakumaha parantos dibahas dina bahasan anu sateacana sah jalmi wuduna misal nalika ngabasuh pamenteut atanapi wajahna teh handap ti dieu tukun teu sasios sah atanapi ti gigir digitukeun sah teu sasios ngan sah didinya asal ngakuran kana hukum tata cara ayeuna ngumbah kana eta larai nurutkeun hukum fikih mangga bade nyandak mazhab Imam Syafi'i bade nyandak aya mazhab Imam Hanafi nyandak kana mazhab Imam Maliki atanapi nyandak kana mazhab Imam Hambali teu sasios mangga teu sasios ngantong sadayana we dicandak salah sahijina sapertos ieu bade ti gigir bade ti handap atanapi ti luhur nurutkeun mazhab Imam Syafi'inya sah teu sasios wuduna galibna ti luhur berarti teu sasios ti dieu timbul pertarosan saur tadi ma baina manabiti syari rasihi nu aya antara pirang-pirang tempat jadi buukna eta si jalma ti dieu kumada urang nah contoh misal jadi buukna teh sanes ti dieu tanu belah dieu belah tukang apakah kudu ti dieu ngumbahna kumaha henteu sok sanaos eta jalmi teh jadina ti palih dieu di tengah-tengah aya kadina mah teh ayaan ti dieu we hungkul berarti nyandak galib batur jadi buukna ti luhur ti palih mana berarti ti dieu tos we cekap ti dieu ngabasuh pamenteuna awal mulana ti luhur misalkeun ti dieu sok sanaos eta jalmi teh teu galib janten rambutna ti dieu teu kedah ti dieu tos we ti dieu atusnya tadi anda bisna kitu terasa lajengna bahasan ajengan musonif dina ieu kitab Safinah ghuslul wajhi hartosna ghuslul wajhi adalah ngumbah larai ngumbah pamenteut ngumbah wajah ngumbah beungeut sanes mashul wajhi hartosna ngusap pamenteut ngusap wajah atanapi ngusap larai kumaha kaifiyahna tina tata carana ngumbah beungeut nalika pas ngocorkeun cai kana pamenteut ka dieu trep entong waka langsung buru-buru diusapkeun ku panangan ngocor cai entong buru-buru langsung dikieukeun si panangan teh naon sababna sabab tabeatna eta cai nalika dikucurkeun mana ti luhur pasti ka handap sanes ti handap ka mana sanes ka luhur hartosna teh kieu kedah murag heula nyalira kucurkeun tek tempelkeun panangan teras tina ngucurna nyalira saparantosna ngucur nyalira namanya mashun usapkeun hartosna janten ngandung hartos nalika jalmi wuduna sapertos kieu haturpunten canak we cai dikitukeun nya ti dieuna mah ti luhur atanapi ti gigir atanapi ti handap ti luhur teh mah umpama pas nalika diantolkeun langsung diusapkeun eta mah sanes ghuslun tapi mashun disebatna sedengkeun dina syarat sahna wudu farduna wudu adalah ghuslul wajhi hartosna ghuslul wajhi adalah ngumbahna eta jalmi sanes diusap tapi kedah dikumbah hartosna kedah dikumbah berarti tempelkeun si panangan ngucur heulakeun nyai cai eta nyalira ku nyalira entong dibantuan ku panangan saparantosna ngucur cai ku nyalira namanya mashun diusapkeun eta tata cara kajian sapertos kitu
Tong kieu sok aya nu kieu ninggal teh. Anak cai teh langsung tek di kitu-kitu. Desa. Timbul di pertarosan nya teh mah ngakuran kana hukumna di luhur tempat jadina rambut tet ngucur cai punya lira nembe diusapkeun tet. Ngan misal dina eta kafarduan wudu sapertoskeun dina wajah kumata naha aya misalkeun minyak atanapi misalkeun tinta terus anu mana eta minyak tinta misal contona nu ngahalangan eta cai tembusna kana eta kulit kumaha dina hukum wuduna sok sanaos satotol sok sanaos sagores bade tinta bade minyak nalika wudu eta jalmi hakikatna berarti eta cai henteu keuna kana eta kulit naon sababna sabab kahalangan naha kahalangan ku minyak naha kahalangan ku tinta minyakna minyak sanes non minyak wajah sanes maksudna nah minyak sayur di atasna lesnya atanapi minyak naon wae kan sok aya jalmi teh wajahna teh bernaon berminyak kan berminyak tidinya murni asli tah eta mah teu saesios minyak tidinya mah murni da eta mah asli wajahna bernaon berminyak ieu mah sanes berminyak itu ngahaja misalkeun atanapi teu sengaja kanaonan minyak sayuran kakeceretan atanapi kakitukeun nepi ka nyoledat kana wajah atanapi tinta ka dieu kenging tet sok sanaos satotol sagores kantonan 2 gores jeung sajabana berarti wuduna eta jalmi teh teu sah naon sababna make teu sah sabab wuduna eta jalmi pas nalika ngumbah beungeut hakikatna teu kakumbah sok sanaos satotol salib sedengkeun wayahna kabeh hadna eta wajah kudu kakumbah kunaon ku cai nalika aya nu kahalangan sapertos kitu berarti wuduna janten teu sah netepan eta jalmi maka netepanna teh sami janten teu sah eta diantawisna 3 kali sunatna 3 kali kumaha pami sakali teu saesios sah ngan asal tiasa ngaraksana disunatkeun pas nalika ngumbah larai wajah teu pamenteuk beungeut lah kurang disunatkeun ngaoskeun doa mana Allahumma bayyin wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh eta pangkatna sunat urang mah teu ngange doa teu saesios ngange doa da eta mah pangkatna sunat ieu terpenting dina wudu adalah antawisna ghuslul wajhi nyaeta ngumbah kana eta larai. Ayeuna bahasan nu kaduana tina perkawis pirang-pirang farduna wudu teh adalah ngumbah kana eta larai atanapi ghuslul wajhi ngumbah beungeut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aya manfaatur barokahna pikeun urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.